Ayo baru kolot dan kolot besi teka panggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan ngarasa kolot ieu. Aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon. Ieu mah kolot aju ngarasa kolot. Asana aing nyaho ka panggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa. Tuh masyaallah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kanjeng Nabi dibayar 700 tikal. Terkecil. Lamun urang na bisa ikhlas na begitu tinggi ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranan. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah ulama neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Sahaja lemah nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta nginum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah na ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sanatahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu karasa urang waktu ayeuna urang geus dincak di tahun baru Islam ialah bulan Muharram. Jatuh tanggal hijina lamun ngitung tanggal nu jitu make hisab qat'i kitabna kitab Sulamun Nairen anu geus ditasih ku para ulama di dunia lain make hitungan Amerika Inggris jeung Belanda nyalirukeun tata hitungan hitungan falak Turki ulama-ulama Turki falak Baghdadi Irak kaya termasuk Sulamun Nairen di urang khususna umumna di unggal negara na jatuhna pada hari Sabtu tanggal 1 Muharram jatuh pada hari Sabtu Sabtu Minggu Senin tanggal 10 bulan Muharram adalah hari Senin aya nu nanggalkeun Minggu wallahu alam hisabna nu jelas kula ngitung mun make hisab Islam perjalanan bulan tetap Sabtu mun make perjalanan perhitungan kafir na ieu adalah jatuhna Minggu kula pribadi nanggalkeun Sabtu. Jadi di poe tanggal
tanggal hiji Muharram raramean dina Islam khaliful Yahuda cek Kangjeng Nabi sulayaan ku anjeun kebiasaan orang Yahudi harita buukna kitu dikakatuhukeun ka dieu Kangjeng Nabi kakenca begitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng jasa dikakencakeun Yahudi nurutan dikakencakeun Kangjeng Nabi dibelah gitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng atuh deuk dikamamanakeun ge nu ganteng mah ganteng bae dikakatuh kakencakeun ge atuh ai beungeutna beungeut encek mah encek bae. Nah, Kangjeng Nabi ditaluturkeun dibelah ku Yahudi neuleuh Kangjeng ganteng Kangjeng dikatukangkeun ditaluturkeun ku Yahudi Kangjeng dibotakan botak aing jak Kangjeng Nabi. Naros sahabat kok tuan beda-beda sih tantuan teh. Oh cek Kangjeng Nabi khaliful Yahuda kudu beda aranjeun kabeh jeung Yahudi ulah alakur teu beres Yahudi mah ulah diakur. Tuh gitu Kangjeng. Kitu kene orang-orang Yahudi mah tersepen miara kumis, tersepen miara janggot. Yahudi paling benci karena janggot. Kangjeng Nabi dipiara janggotna. Piara terus. Sahabat naros kunaon make janggot dipiara ya Rasulullah khaliful Yahuda. Sulayaan ku anjeun Yahudi. Yahudi mah datang ke akhir zaman moal resepen miara janggot. Mandak sunnah bagi umat muslimin ulah muslimat masing ada muslimin doang bicara mah pugu aja kalepasan ngomong nyana disunahkan bagi muslimin muslimat untuk memelihara janggot cak muslimat kumaha ieu kiai kapohan ngomong eta malumlah kiai bayaran janggot duh cenah kiai ayo lain teh hayang nyare janggot jeung lain teh nyaho nyai janggotna aya 3,5 lain janggot akar huntu akaran keluar oh masalah sakitu diberena ku Allah 3, 4, 5, 11 tetep bae kajen saeutik asal panjang sugan bisa pakai namun orang dahar nyelap yang pakai tata gitu ya tah eta cukup Kangjeng Nabi mah khaliful Yahuda geus sakit ulah sok dibundang bahan Yahudi mandak ulama teu tertarik ka zaman kuari nu teu puguh dalilna Muharram dirame-rame untuk membandingi tahun baru Yahudi tahun baru Kristen teu nyahoeun dalilna teu ngaji nu bener sabenerna sok ulama-ulama nu baraheula aya ngarayakeun satu Muharram oh eta mah hanya mahasiswa can kebal mah hanya untuk membandingi masa tahun baru Kristen tahun baru Yahudi dirayakan tahun baru kita tidak atuh perintah hadis mana Quran mana nu marentah teu kula diondang ku sababaraha urang bohong aing teu aing mah embung dek jantun yatim bae tapi ulah merayakan tahun baru ta eta teh jijieun ibadah nu teu mendasar mahasiswa teh mah hanya kapanasan khaliful Yahuda kajeun nyana urang-urang teu kudu urang marah ramean ya lain tanggal 1 hari raya Idul Fitri ramekeun ku silaturahim hari raya Idul Adha ramekeun ku masjid tah nu ngomong hewan henteu mencit nya tah
aya aturan-aturan Masya Allah ulah sok kapanasan akibatna urang ngabandingi terus sistem pendidikan ge dibandingi ngabandingi urang terus ngalelep kahandap nyana nu utar atuh. Wari pendidikan di Indonesia nu ngendalikeun adalah Kristen Yahudi. Sabaraha poin ieu pendidikan Islam nu diterapkeun di SD, di SMP, di SMA. Saeutik-etik acan. Teu bisa dibandingi urang nyeun pendidikan khusus Islam. Ulah berbau-bau Kristen. Dititahna kumaha? Majelis taklim, madrasah sok. Gerak mantap pendidikan pondok pesantren moal eleh kajendeun kukumaha ge asal percaya diri. Ti mimiti amil apa aya di sekolah amil moal aya. Tanya keluaran YIN atau UIN ku ari mah. Tanya dokter Andasna, sini loh. Pak guru sini. Ada apa? Amil ada berapa? Amil ada berapa? Paling gajaknya di kampung saya ada 1. Dengkeun bentuknya amil atuh moal beres ka dituna. Coba budak kakarak asup ka pondok pesantren. Amil ada berapa, Ceng? Oh, i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Waduh, waruhan sira. Waruhan sira ah. Tunjuk-tunjuk nya nama kewaruhan sira. Jurumiyah moal aya di sakola aya geus di sanawiyah aliyah baheula ku ari. Sorop baheula mah aya. Zaman Al-Husna Tangerang, zaman Ki Muhtar Gembor, kala luar ti sakolahan kos kitu barisa maca kitab kuari mana. Diakui pendidikan kos kitu teh formal bisa ngaji, bisa baca kitab, Sapinah, Riyad, Takrib di Araji. Tinggal nama di Tangerang ada Al-Husna. Tinggal sebuah nama mana kuari kualitas. Kula keur leutik ngadenge Al-Husna hebat. Tapi kuari mana di tengah-tengah kota Tangerang pendidikan anu mengarah kada Islam. Hancur akibat kompetisi nyana merasa kalah. Ulah ngarasa eleh. Terus mana di sekolah nu ngaji Alfiyah. Sedengkeun teu ngaji Alfiyah baca kitab ujianna kadengena ge garihal. Ulah disangka hebat eta bangsa dokter Andas ceramah kadenge ku santri aing mah macana ge belu. Tah bahasa mana tah belu tah? Belu aing mah ngade. Aya belu tah, kaluar deui tah belu tah. Belu aing mah ngadenge sia. Belu tah. Tuh, komo datang ke ilmu mantik. Taruhlah mantik mah aya di universitas. Aya sistematika filsafat, aya ideologi filsafat, aya macem-macem eta teh mantek teh. Tuh, kemudian bilagah mana dia aja nu mantak kesel ngadenge ceramah jeung pidato na jelema nu teu ngaji di pesantren. Laon sababna teu dikemas, teu dirapih-rapih, bahasana make ilmu bilagah. Iraha ngomong nu rendah, iraha ngomong nu kuat, iraha ngomong anu naon gitu ngaranna lalaunan, iraha ngomong nu keras, iraha ngomong kudu bahasa intelek, iraha ngomong kudu bahasa eta Kangjeng Nabi kapanggih jeung tukang tani ngobrol tani, kapanggih jeung tukang perang ngobrol perang, kapanggih jeung tukang urusan mager ngobrol mager. Oh kapanggih jeung nu ngawinkeun korma. Cak Kangjeng Nabi atuh teu kudu dikawinkeun ge meureunnan buahan ieu. Ih cek tukang korma sakumaha adat buah korma tangkal korma mun teu dikawinkeun teu buahan. Cak Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia maneh atuh nu nyarah mangga teruskeun atuh cak Kangjeng Nabi. Eta teh selalu pas bilagah diatur supaya sesuai jeung muqtadal halna. Ieu mah dilembur ngomong waduh situasi dan kondisinya lain. Bagaimana ya mereka itu kok begitu? Beliau memang begitu. Cek nini si aing diajak ngomong kos gitu kumaha ya. Waduh. Ini sudah keadaannya kurang konfrensif ini. Waduh bagaimana ya? Nyana nanya, ai konfrensif aing gitu nyaho
nyana ge nu ngomongna teu nyaho mengi di koran doang. Tah teu nyaho situasi hayang disebut hebat lain kitu nyampaikeun mah iraha ieu teh kudu intelek nyana ceramah di ditu di hotel jeung WTS berarti di hotel mah tuh ya bahasa di itu atuh namun ka Inggris atuh kudu bahasa Inggris disesuaikan gitu. Itu cenah kiai mah bahasana Sunda bae aing mah becusna Sunda. Los jeung aing teu ngajakan ngaji kanu bahasa Jawa, bahasa Maluku khusus jago orang Sunda doang. Geus sakitu bae, sia milo teh sabodo sia tah mah. Aing sakitu diondang bae, embung-embung ge teu bisa tajan alasan aya. Teu bisa bahasana geus kunaon ada kumbung-embungna aing ceramah ngahareupan bangsa bintang embung aing naon atuh moal bisa diceramahan ya emang nyana bae nyana mah lain endek maksud ngadengikeun urang titah milu ka nyana modal kiai Golkar ajurna teh kos kitu bisaeun dinasehatan ku kiai atuh moal bupati mah aya ge kiai supaya miluh ka urusan kabupatihan kadang ku sia goblok sia. Pas kitu tah, mantak atuh deuk naon dinasehatan. Ai ka dieu mah berarti deuk ngaji. Carekan sia ku aing. Ngaji aing ka ditu teh hayang aing. Sabira dibere duit 3 juta 5 juta atau sekupi paling ya. Aju teu ngadengeun nasehatan naonan. Ye, kiai dengekeun pamarentah mah lain deuk ngadengikeun kiai supaya milu ka pemerintah ngubrus ya kajian hukum aing ngomong rahasia ya aing ngomong rahasia ulah dibejakeun kanu seje geus pokona masa sia ngaji bejakeun deui ge rahasia terbuka ngaranna ye sakali deui lain nyana deuk ngadengekeun nasehat tapi kiai supaya ngadukung ka urusan-urusan nyana berarti kiai dek diajak ngubrus aju daek ngubrus sa kiai kemana yang ngaji kuari berarti poe minggu mun tanggal hijina Sabtu berarti Sabtu minggu Senin tak isuk tanggal 10 Muharram isuk tanggal 10 Muharram besi di lembur lah cenah orang mah deuk minggu bae sabodo ieu mah keur nyaritakeun kula begitu dihitung melalui falak diakurkeun jeung ahli-ahli falak nu seje nu jitu tapi Sabtu besi deuk minggu sabodo masing-masing geus ulah ngomongkeun goreng nu minggu-minggu hitung nu bener make hitungan naon selama make hitungan nang ulama pasti Sabtu wajen teh di Pandeglang di Serang di Jawa Timur Jawa Tengah pasti Sabtu mun make ngitungna make kitab ulama kecuali make kitab bule los nah ini teu ganggu ka sia bae ka ditu tanggung jawab ge di akhirat sia make kitab bule rumus nakos kitu gitu jadi mah lain hasil hitungan hasil ru'yat aya eta almanak nang ru'yat iraha ru'yatna almanak geus gabereleng nah itulah di tanggal 10 Muharram teh lain letik-letik sejarah 10 Muharram eta sejarahna masyaallah hiji ketika Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah begitu datang ke Madinah orang-orang Yahudi puasa Yahudi di Madinah puasa cak Kangjeng Nabi akhirnya eta Yahudi paruasa puasa naon bebeja cek Yahudi kami manu mantap puasa mengenang masa kejayaan Nabi kami Musa panjang Taurat Nabi kami Nabi Musa baheula disalametkeun ku Gusti Allah tina kejaran Firaun nah iyalah pada tanggal 10 Muharram sekaligus di kusrukeunana sekaligus di modaranana Firaun dikeremna Firaun pas bertepatan 10 Maret Kangjeng Nabi Musa salamet Firaun ngubrus terkerem
di Laut Merah naik tanggal 10 Muharram. Atuh cak Kangjeng Nabi, ana aula minhu wa minkum, kaula leuwih utama tibatan minkum tibatan maraneh kabeh bihi wayana puasana nyaritakeun tentang sejarah Kangjeng Nabi Musa. Kaula mah tuh leuwih utama tibatan maraneh Yahudi. Nu mantep Kangjeng Nabi tanggal 10 Muharram puasa. Can diinstruksikeun puasa Ramadan terus puasa bulan Asyura terus bae Kangjeng Nabi 10 Asyura. Hampir asana ieu dipardukeun ieu puasa tanggal 10 Muharram. Kangjeng Nabi puasa teh terus bae. Pas di akhir hayat di akhir tahun-tahun Kangjeng rek maot cek Kangjeng Rasul inna istu ila qabilin la sumanat tasya wal asyr. Lamun kaula hirup datang ka tahun hareup niscaya kaula endek puasa tanggal 9 jeung tanggal 10. Ulah endek puasa tah lantaran cek Kangjeng Nabi khaliful Yahuda. Yahudi mah puasana ngan sapoe doang. Geus kula deuk ngabedaan jeung Yahudi jeung tanggal 8 jeung tanggal 9 Tasua disebutna. Ngan Kangjeng Nabi kaburu pupus. Jadi tekungsi Kangjeng Nabi puasa tanggal 8 9 ngan tanggal 10 hungkul. Ngan aya bahasa Kangjeng setelah eta cek Kangjeng Nabi sumu al-ashr wa qablahu yauman wa ba'dahu yauman wa khaliful yahuda. Paruasa aranjeun kabeh tanggal 10 Muharram jeung memehna sapoe jeung entasna sapoe. Bedakeun lah ngabedaan aranjeun kabeh ka Yahudi. Yahudi mah puasa nangan sapoe, urang mah 2 atawa 3 poe. Nah kuari puasa ya kuari. Tuh. Uduk geus beak uduk. Geus aya nu mesen sate deui. Terus cenah kiai kunaon teu instruksi nyoba aing ye. Ternyata teu dielingan we poho. Tah sabzab tuh minggu Senin gua hari ya tanggal 9, isuk tanggal 10, tanggal 11. Jadi 3 poe puasana. Poe Minggu, poe Senin, poe Salasa. Tah bagi nu encan ngadaharna naon meunang ku hari niat. Ku hari bae niat tuh niat gula puasa poe ieu dina poe tanggal 9 bulan Muharram. Tah gitu. Tapi jeneng geus jadi ya harus etik mah naon leupet segede kieu ye. Teu kaci teh ngan aing dek ngelehan beuteung cara ahli tasawuf teh naon ahli tasawuf mah puasa lain tapi dahar henteu naon sababna diuji kebutuhan ja butuh ja teu butuh dahar jeung nginum ja salat ge masih nangtung keneh naon tanaga aya keneh moal dahar ahli tasawuf mah kos kitu lain haram sapeker. Kos itu ai sapeker diharamkeun ai boh barang dahar sakumaha orai koros. Ayeuna tasawuf teu bener kos kitu. Mah diuji kelayakan tanaga layak keneh bisa keneh ieu teh nangtung ulah dahar urang tasawuf kos. Henteu tunduh ja ieu mah ulah sare. Ja ieu mah tunduh sanajan keur ngaji molor. Tasawuf eta geus aya anu keur ngaji hees seret lain tasawuf. Adek ahli tasawuf mah sarena ge atuh tara di kasur cenah mah keur diuk di mana hayangna be di masjid hayang sare antak loloban ahli tasawuf mah di masjid tolol tah tasawuf mah insyaallah nya bersih ayeuna jana larang dahar jan nginum tapi ka ayeuna niatna itu somal yaum kula puasa dina poe itasi dina tanggal 9 Muharram. Geus kulantaran poe ieu mah meureunanan aduh teu nyaho.
isuk baik tanggal 10 na isuk jeung tanggal 11 poe Salasa. Duh cenah kieu teu kuat jak ulama di pabrik ieu mah aya 3 poe mah 2 poe bae. 2 poe ge cenah teu kuat sapoe bae tuh poe isuk bae. Sapoe ge cenah teu kuat. Kumaha sia bae atuh tamah. Ngabejaan doang. Masya Allah, hirup teh aya perbandingan jeung hewan. Ya orang yang sok puasa bae orang yang taneuh mulut sabulan mulut puasa Rajab 27 poe puasa Ramadan sabulan Ramadan puasa eta orang yang taneuh. Mendeknya nama asal di bulan mulut bae nyana mendem puasa sabulan bulan puasa. Naon gara-garana orang yang taneuh. Ke akhir bae hiber teng kadeuleuk urang. Wah itu naon itu nu hiber. Naon itu diudag kudu sok puasa kudu sok tapa. Lu bae ka kuburan. Aya di dulu kadinya disorot aya ngeringkel. Nah, iya asana ya. Ada cek dukun bae lamun anu hiber rupa orai teh rupa batu teh tewak bae. Ngan diberesieun bae urang sebab lain sembarangan orai sebab eta orai keur tapa cieun bae dibereun teh urang jarang langsung ditubruk teh jarang sebab naon sebab hebatan orai harismana tibatan nu ngudag ayo orai mah puasa nu ngudag teu atuh hebatan nyangan mentak teu kuat tapi lamun urang puasa deui mah wih atuh dicekel masalah. Aduh nunggu dagna, aduh itu mager ngalamun itu non hiber, puasa ente non itu penjana mah tuh. Ah diudag ku nyana, brus, orai, eleh sinar ku orai, sebab sinar puasa no muncar, eleh teu kuat, teu bae geus. Mantak geta eta orai tanu mah cicing bae nyana mah, sebab geus aya maunatan, cara maunah. Asal kasempar, kaganggu, dicatek ku nyana, digegel langsung bae. Urahna luar biasa sebab puasa bae. Tapi orai koros mah orai koros. Beutungna dayut orai koros mah. Aya kicak-kicak dia caplok kujana. Aya anak bangkong dicaplok. Malah nu gede mah orai koros mana bangkong ge dicaplok keneh bae. Aya parai dicaplok, endet dicaplok, buah bus ge dicaplok keneh bae. Geus teu maya naon bae geus moal namanya kadal ge kadal terus bae. Anak kadal terus baik cacing terus baik betung noga dayut mun sebeteuing nya nama ngaringkel eta orekoros eta ngaringkel di sisi sawah betung noga huluna teu kadeuleun ieu mana huluna nya nama teu kadeuleun nya huluna kahandap nilep coba ge tajangan kakolot baheula dan nanti lebih mana huluna ya di kieu-kieu ge kurang di kieu-kieu teu cicing bae malah bisa ditampak ku heesna teh teu karasa molorna bisa ditampak kieu tah kayak kebal-kebal lantaran kagoyang-goyang leukeut naik gitu pok bae tah nya beureun asa diganggu ngegel ka urang blek bae urang cicing bae tah dikencengkeun ku nya cicing bae leeh sorangan huntuna coplok koros tah eta teh jelema ge kos kitu horengan huntuan jelema tilok puasa mah nah ieu kukula deuk diajak nyebrang jang ka akhirat ieu mah lain jang dunia jang ka akhirat di tanggal 9 na ieu daswa isuk tanggal 10 jeung deui tanggal 11 na sumu. Ya al-asyir cegangjing Nabi goblahu yauman wa ba'dahu yauman. Tanggal 10 bulan Asyura sejarah. Tanggal 10 Muharram disebut Asyura pahara. Hiji ngadamel na Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam sangat bersejarah tanggal 10 Muharram. 2 setelah dijieun diantep diasupkeun ka sorga tanggal 10. 3
diturunkan ke dunia tanggal 10 ieu Kangjeng Nabi Adam iba lahu diterima tobatna Kangjeng Nabi Adam tanggal 10 bulan Muharram. Masyaallah. Hiji. Kedua, Kangjeng Nabi Musa disalametkeun tina kejaran Firaun. Kangjeng Nabi Musa na salamet, Raja Firaun terkerem tanggal 10 Muharram. Tilu, Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun kana sana disalametkeun ana tanggal 10 bulan Muharram. Nomor kaopat didamelna langit, didamelna bumi, didamelna aras, didamelna kursi tanggal 10 Muharram. Didamelna samawati wal ard wan nujum, panon poe bulan berbagai bintang didamelna tanggal 10 Muharram. Sangat bersejarah. Gitulah sunatullah. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam ditaekeun ku Gusti Allah ka langit. Ieu tanggal 10 Muharram. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam didamelna ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram, ditaekeun ka langit ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram. Lain letik-letik sejarah di tanggal 10 Muharram. Nu mantap para salafus sholihin, para wali-wali Allah kepenting ye. Pada tanggal 10 Muharram nya nama tafakkur pul, merenung sejarah, merenung loba kejadian-kejadian, merenung direnungkeun ka dirina. Termasuk Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Kangjeng Nabi Nuh disalametkeun turun ti kapalna tanggal 10 bulan Muharram. Begitu tanggal 10 tarurun jeung kaumna lalapar kabeh cek Kangjeng Nabi Nuh. Lantaran orang lapar coba aya naon, coba kumpul-kumpulkeun aya naon bea setik, aya kacang kedelai setik, aya gandum setik, kacang tanah setik, aya gitu naon ngaranna bubuk roti setik. Hijikeun cek Kangjeng Nabi Nuh asakeun, diasakeun. Begitu deuk diuyahan, uyah eueuh bawang eueuh segala eueuh ngan saeta-etana doang dibagikeun disebut bubur Asyura, bubur tiis. Nek baheula mah tanggal 10 Muharram ngabubur tilok diuyahan. Cek urang mah kuari mah uyahan bae tetep. Uyahan bae tetep. Ngan eta kolot baheula ngadidik anak teh nyahoan. Masyaallah jadi terkenang kan begitu anak ngadahar pan tiis Asyuranya. Jadi nyaho. Kuari mah lantaran tilok ngabubur-bubur acan boro-boro anakna kolotna ge pan kuari teu tasu pan kuari. Geus teu nyahoeun tah. Ieu tanggal 10 ieu puasa sorena ngabubur tiis. Ngan teu instruksi tah mah sakadar sejarah doang. Geus mendek nyieun bubur dua rupa kuari mah. Hiji bubur tiis ulah loba-loba teh mah sejarah doang. Nomor kadua mah bubur kacang ijo bae make roti. Disusuan bisa etik ini eta mah geus anakna nanya mah aya dua mah ieu mah sejarah ieu mah jang siat pas kitu jadi dua aja para eta kolot baheula ngadidik ka urang masyaallah terkenang ku hari lalepasan di bidah sih pas kitu teh ya tapi bidahna termasuk bidah hasanah naon ngadidik ka anak nyaho pan urang oh nya tuh kitu keneh termasuk Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam. Kangjeng Nabi Yunus teh dinaon kitu ngaranna Kangjeng Nabi Yunus dilepehkeun ku lauk na eta tanggal 10 Muharram. Jadi lain letik-letik poe, lain letik-letik sejarah nu mantak kukula dicaritakeun kitu Kangjeng Nabi pohara jasa teu pernah tinggalin tanggal 10 Muharram puasa. Urang sebagai penganut Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurutan Kangjeng puasa tanggal 10 Muharram ndek nuturkeun ucapan Kangjeng in istu ila qabilin la asumanna at-tasi'a tanggal 9 ndek
ieu mah nurut ka ucapan Kangjeng cak Kangjeng Nabi sumu goblahu yauman wa ba'dahu yauman memehna sapoe entasna sapoe dek dituturkeun kemudian khaliful yahuda sulayaan ku anjeun Yahudi ulah diakuran Yahudi mah gitu datang ka kuari ulah akur jeung Yahudi ulah akur jeung Yahudi naon bae ulah akur jeung Yahudi dina kumis dina janggot ulah akur jeung Yahudi dina pakaian ulah akur jeung Yahudi mantak ulama ngaharamkeun make dasi teh haram make dasi teh kunaon eta akur jeung Yahudi kecuali aya elat-elat tertentu anu meunang sote untuk menembus politik bagi nu main di politik bagi nu tuturuti dong mah sanajan di Pemda sanajan DPR haram bae besi teu nyaho make dasi teh haram elatna lawan tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha bil Yahudi fahuwa Yahudiun jelema nu nyarupan ka Yahudi asup ka golongan Yahudi tatangga urang anu DPR teh anu kamari nu kuari make dasi eta teh min jumlati Yahudi teh kositu Yahudi ulah gitu je pakaian mantak Yahudi mah tilok make samping mantak kula mah make samping bae kama mana ge cuman coba Yahudi mah tilok aya make samping paling rek HS doang teu make samping makana ke calana panjang gawe itu sarua jeung Yahudi tak aya nu ngaharamkeun ngan ulama tasawuf nu ngaharamkeun teh balik deui ka pikih mah teu haram selama tujuanana nutupan aurat geus atuh masih aya nu kiai make calana atuh teu salah eta teh kiai pukoha ngaranna lamun anu nasab bembungeun tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum dalil eta teu kuat mun dipake di fikih tapi dalil eta mun dipake di ahli tasawuf termasuk dalil nu kuat pantek ge dek lumpat ka mana geus puguh dalilna asal jelas bae ieu dalil fikih ieu dalil tasawuf ulah dihiji-hijikeun dalil tasawuf jeung dalil fikih dihijikeun aya ge make nah kudu akur nya mikih nya tasawuf sebab man tafaqaha walam yatasawab nah wa man tasawaba walam yatafaqah nah jadi ai dalilna mah hiji bae nah ieu masuk aya jelema nu ngadalil jang tasawuf pake dalil fikih jang fikih pake dalil tasawuf garetek aing mah ka situ engkeuna teu puguh kacau tuh kitu nya tah jadi kula masa kadang ngelingan bahwa poe ieu tanggal 9 nu encan ngadaharna naon niatan puasa nu enggeus ngadahar ge menghormati kana ucapan Kangjeng keun bae aing geus kadahar uduk 2 piring hadeuna ge teh 2 piring jeung kitu jadi ka ditu teu peuti lapar ya aing ye moal aing moal dahar poe ieu ke dahar-dahar tas zuhur teu beres tah masalah hiji teh terakhir dina pembahasan hadonah teh mengenai hewan urusan budak geus beres dibahas ku urang urusan nu edan geus beres dibahas urusan rokik jeung amat eueuh di negara urang mah tapi pembahasanna geus beres kuari mah deuk nyaritakeun pengurusan hewan urang boga munding boga sapi boga domba boga persi boga bebek boga soang boga hayam boga manuk purukutut nah termasuk boga lauk eta ngaranna hewan sedangkan urang teh disuprih ku sara hakikatna Gusti Allah majazina Kangjeng Nabi urang teh kudu sianah liruh kudu ngaraksa kana ruh hormati ruh sing hade lantaran ruh ieu adalah titipan Gusti Allah nu ditempelkeun tadi ka manusia ku ari ka hewan nah ieu teh ieu
mal aya bis jelema nu bisa nyieun hewan komo nyieun rumah boro-boro nyieun nanyakeun ge moal aya nu bisa ngajawab yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Naranya sahabat, naranya manusia ka anjeun Muhammad tentang ruh, jawab kulir ruh min amri rabbi, urusan roh mah urusan Gusti tama urusan pangeran moal aya nu bisa. Ngan Kangjeng Nabi secara khususiyah nyaritakeun urusan diri urang. Aya zahir aya batin, di batin urang teh aya kolbu, di jero kolbu aya sir, di jerona aya ruh. Nah iyalah ku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya lelembutan urusanana urusan roh tamanu kos kitu mah urusan nanyakeun roh mah moal dijawab, tapi lemun urusan masalah kitu ngurusan roh nama tak ieu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun. Sebab naon? Sebab tina bahasa Kangjeng paeh eta khurujur ruh anil jasad, karualna roh tina jasad. Berarti aya roh khusus anu nempel di awak urang. Ketika urang maot kaluar tah roh eta teh moal bisa dipertanyakeun, tapi jelema-jelema tertentu mah geuning bisa neuleuh ka roh. Kangjeng Nabi bisa neuleuh roh. Kangjeng Nabi wali-wali aya anu dibere maziah ku Gusti Allah bisa neuleuh ruh. Ya Allah, kuring mangadenge eta bae ge mani muringgak bulu. Muringgak bulu ningali Mama Sobari ngadenge dongeng Mama Sobari keur jamiahan kieu. Terus dikali kaluhur. Aduh, ruh Mama Ilyas naik maot berarti. Roh kadeuleuh. Mama Sobari nama di dieu di Cilimus. Mama Ilyas nama di Banjar. Coba eta roh bisa kadeuleuh. Masya Allah. Manta Kangjeng Nabi bisa ningali di jero kuburan keur disiksa. Kitu keneh sebagian wali-wali Allah. Tah eta teh ajaran-ajaran kitu teh kuari dileungitkeun melalui partai PKS, melalui Wahabi. Sabodonya nyana urang-urang deuleukeun ke ujung-ujungna. Anu kuat ngawahabikeun desakanana ti mana ieu? Ternyata ti Yahudi. Indonesia begitu kental dengan karomah, Indonesia begitu kental dengan maunah, Indonesia begitu kental dengan mistik. Walaupun mistik eta teh timbul ti karomah, timbul ti maunah atawa ti dukun, mistik mah leuwih umum deui. Ieu hese untuk diruntuhkeun cek urang Yahudi, bidah-bidahkeun, ulaya muludan, ulaya marhaba, ulaya wirid-wiridan, dibidahkeun. Nah lantaran hese bae melalui Muhammadiyah, melalui Persis, melalui Wahabi, melalui PKS, kuari dibuat sedemikian rupa di pemerintahan. Tah kos kitu. Nyana zahirna menurutan Kangjeng Nabi berjendot kula mah inget ka dongeng eta berjendot tak bertumis kambing bertumis tak berjendot hurang udang. Nah nya jadi masalah kitu karomah mendak di Indonesia mah tetep pamimpin teh kudu anu berbau mistik. Bung Karno baheula. Bung Karno mah karomah ulah dikira deuleuh babaturanana Sabang sampai Merauke kiai-kiai deuleuh kelas duniana. Di luar negeri na Bung Karno Masya Allah berkaromah jeung boga wiridan khusus nu hese wain wiridan ibadahna. Etalah Bung Karno. Mantak carita Digul, carita Jakarta, carita dakwah. Bung Karno memuringkak bulu orang. Ketika Bung Karno rek dakwah ka Rangkas Bitung, emang naik mobil henteu, naik kereta api. Bung Karno di Jakarta naik kereta api, kebenaran kapanggih jeung sababaraha santri nu deuk masantren ka Rangkas Bitung. Cak santri teh si jelema gagah amat pahareup-hareup di kereta api. Pahareup-hareup ditanya ku Bung Karno teh, ini mau kemana? Saya mau ke Rangkas. Mau ke rumah siapa? Mau ke rumah Kiai Anu. Oh, mau ke rumah. Padahal Bung Karno gede ka imah eta horeng di Kiai eta poe eta teh deuk acara gede. Jadi akur tak tujuanna. Berapa orang? Cek Bung Karno. Saya ada 15 orang mah. Udah nanti saya bapak yang bayarin ya. Ih, jangan. Enggak, udah biarin tah. Dibayaran punya 15 orang di kereta api.
Atuh nanya si itu teh nanya, Bapak emang dari mana? Saya dari Jakarta. Nama siapa? Nanti juga kenal lah, nggak usah tahu. Tawadun teh coba. Lamun kuari, Bapak ini siapa? Nggak kenal loh. Lihat nih apa nih? Nih. Nih. Waduh sembarangan loh. Bung Karno, Masya Allah. Murigak bulu kalau malam menulis sejarah Bung Karno. Turunnya di Rangkas babarengan yang santri. Pura-pura mau ke rumah Kiai Anu, rumahnya di mana? Yuk, Cak Santi bareng sama saya. Ayo, kamu duluan, saya belakangan aja. Sebab saya nggak tahu rumahnya. Terus baru datang ke rumah Kiai itu rame. Cak Santi pun rame amat. Nanya emang aya acara nungguan Bung Karno? Tak Bung Karno nak, horeng eta. Aduh, Cak Santri teh aing kita tadi bareng jeung Bung Karno horengan. Tawadu ieu mah kula keur carita tawadu. Masya Allah, pohara amat. Tinggal santri we aing tadi bae atuh ceknya teh. Aduh, ngobrol bias Bung Karno ku tawaduna. Terus ceramahnya pidato-pidatona pinuh ku hikmah Al-Qur'an jeung hadis terus bae. Maka cek kiai teh wal kula disebutkeun kiaina nyaho padahal mah kuari ge moal helanan sejarah pohara ye Sangkas Bitung Pandeglang Tangerang nya ceramah jadi Bitung ceramah nanu di Bitung mah inget bae ku anfusakum wa ahlikum naro andak abah kula sok dongeng Bung Karno bae eta ceramah Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar jagalah anfusakum dirimu baik-baik wa ahlikum dan ahli kamu sekalian. Kalau kita cerita diri kita di sini, kalau kita cerita ahli, ada ahlun fiddin, Bung Karno. Ahli berarti seagama, cak Bung Karno teh. Saudara kita itu adalah satu agama, berarti bukan Indonesia saja. Bukan di Indonesia, yang di Singapura ahli kita, yang di Malaysia ahli kita, yang di Amerika, yang di Saudi Arabia, sedunia. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus peduli menjaga ahli-ahli kita, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri. Sebab yang namanya satu agama itu adalah ahli. Tah cerita Bung Karno kadenya sia. Nah ieu tah keur dirangkas Bitung santri tinggal kurucut cai mata beres ceramah Bung Karno balik dek dialanterkeun henteu cekna kareta bae tah jam sabaraha ka Jakarta aya kuari gubernur naik kareta Allah ulah memeringkak bulu lawan tak dikenang Bung Karno mah lain baik ku bangsa Indonesia dunia mengenang Bung Karno Masya Allah neye ku anfusakum wa ahlikum naro dirangkas ayat ceramah cerita kenegaraan namun dirangkas Pak sebab ndek itu menentukan 4-5 penaikan bendera walaupun masih ditahan ku Belanda tidak diperbolehkan tapi Bung Karno geus ceramah tanggal 17 bendera Sangsaka Merah Putih harus naik apapun yang terjadi ceramah dirangkas Bitung seperti itu tidak peduli negara manapun yang akan melarang penaikan bendera tanggal sekian tetap harus kita taikan, harus kita kibarkan di mana saja dan siapapun Indonesia harus mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus 45. Eta ceramah dirangkas. Tuh bareng si jeung Soekarno jeung aing. Bupati Gejan bukunya nyahoan sejarah kos kitu. Buukuna ge geus teu meunang di kamana-mana sejarah. Geus inting-intingan bukuna ge. Sejarah Bung Karno. Eta teh kan kuari dikasetkeun aya ceramah di Bitung aya kasetna ceramah di Rangkas aya kasetna ceramah di Pandeglang aya kasetna kuari barisan da kuari nyaho nu asli nyaho lain ge pokona eta bae lah eta teh bukuna ge teu meunang dibacakan ku bangsa Indonesia nu eta mah nu asli nu kuari anu eta mah nu di segala KPKI-an segala nu eta cerita PKI na lain dek MKI ke anta kajuna mah Indonesia kiai loba nu asup PKI emaknya moal nya teu Ki Hairun salah satuna jelema nu dituduh PKI lantaran Bapak Ki Ahmad lantaran babarega jeung Bung Karno seserian Ki Ahmad iya sejarah tanggal 10 Muharram Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam
ketika diinstruksikan titahnya kapal Kangjeng Nabi Nuhun kemudian nu Ariman jeung hewan-hewan sejodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Aya 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Kantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam. Tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis. Dibubur teh diuyahan. Ngan digulaan gulana make uyah. Aja dikadinyakeun. Ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah. Keneh-keneh ketel. Teu raon urang ka bubur kitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we. Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos kitu. Urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepkeun lah. Aju beres ngabubur kiriman nya. Kege kunya na di dahar jangeuna cenah bubur bidah ye. Kege nitah nya. Taun hareup ngabubur bidah deui lah. Ngeunah cek kana tuh. Muhammadiyah mah kos kitu pinter kodek nya. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa. Gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara 10 Asyura. Nah, iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu, Minggu, Senin. Berarti tanggal 10 na poe Senin hareup geus jeung Tasu'ana Minggu, puasana 2 poe Minggu jeung Senin. Tuh, acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari. Waduh, mantep jasa tah. Hiji datang tanggal 10. Lah cenah moal tanggal hiji na mah janggeus kamari kaliwat ku ari ge teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti. Lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5. Sabtu, Minggu, Senin, Sasarbo berarti. Oh, masalah. Lah tanggal 5 ge moal ceknya na. Engke tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu ajeuna 7 ge moal engke cenah tanggal 9 10 teu nanam 10 ge moal ratu krante eta mah budak
sudah tendek moal kene bae. Ayo baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu. Aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon bae. Ieu mah kolot aju ngarasa kolot asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa tuh masyaallah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal. Terkecil. Lamun urang na bisa ikhlas na bukit tinggi berarti ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranan. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah ulama neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae. Ieu geus keluarga bae mah, keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta, nginum ditingkatkeun, maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Guys, kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang. Geus puguh pamajikan jeung anak incu. Kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa, tatangga-tatangga, karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh. Geus mah puguh asakna atahna we geus lah. Naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pamajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese eta kos kitu eta hese tawahan. Aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya. Aya tah kos itu aya tah. Tapi sabalik da aya anu boga duit tapi teu jembar-jembar. Neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong. Musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae. Aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok
tapi aya baejang dahar aya jang nginum aya jang pake aya pamajikan teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna masyaallah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu mamaning maca sholawat deh tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah masyaallah asana teu hujan ge tarariis Masya Allah jajantung